Ki Hasan keur nyarekan anakna. Nah, Ki Hasan. Heuh, maneh Hasan. Kan cari Apaan tanah. bebas aki-aki bebas. Kela kan sih huntu anak kekerot segala. Pan huntu aki nama kekerot. Tak iya jelema metik teh iya. Metik sia mah alus. Gigina. Piceun heula yupi na piceun heula sia teh. Lain Eta yupi. Lain Yupi lak-lakan sia. Disangka Yupi. Da tiap tadi guyam. Sok carekan. Tapi cocok nama sih salaki pamajikannya. Heeh. Boga anak awewe geulis. Nya. Nah, Neng, ngiringan Neng aja teh. Nah, dia. Tuh, urang mah teu hayang. Teu hayang urang mah di mun di tukang heueuh. Sok, ieu anakna. Mana teh ngadon pasea, ieu hayang kawin soalna ditolakan we ku bapana galak. Mami. Heh, mikir mana teh. Ieu anak sakit geulisna. Hayo we nengan kumaha lalaki teh. Dek nengan kumaha? Anu bisa joget, anu bisa nyanyi. Tah calon minantu mama. Neng, ari neng rek milih nu mana atuh neng? Dia menurun ke mama atuh tingali hidung mancung, ente juga indungna. Mancung ka hanap. Tingali sakit gamulangna siga indungna atuh. Neng, pada milih nu mana neng? Siga Pada nu indung. itu atau nu ieu neng? Acan saya teh carita mana di ibang kayak anu kaketrok. Oh. Gusti nagu. Apaan bapakna tuh menang ngilu ngaheta? Aing bapana. Ya. Datanglah pemuda ganteng gagah rambut pendek huntu ompong. Oh, urang. Baiklah. Ini adalah Pangeran Banjarsari yang mempunyai kekuatan. Setiap berjalan dia pasti koprol. Asuh. Koprol. Asuh. Koprol. 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 Muntong saya. Pangeran Banjarsari. Anjir. Nempo aing ningali beungeut pangeran. Ya Allah. Dulunya ganteng, Pak. Iya. Dulunya Kunaon ganteng. jadi kieu? Loba nu resepeun kalau nyuit. Lain kabentar gelap sia teh. Sama dibajakeun wae. Udah cari tanah kitu. Deh, eta ge pan kabentar gelap ge pan di tukangan sisukan imah maneh pan harita. Pan sarua jeung urang. Heeh. Sok. Mana rek naon? Apaan keketrok? Iya di dia pantona, mana di dia? Iya di dia pantona, itu mas piteng sia teh. Tah, iya di dia. Salah wae aing mah. Sumputkeun heula awewena. Neng, nyemput apa di dia neng? Nyemput di papa. Pangeran Banjarsari Nyemput di ngetrokan papa di dia. Panto. Apana? Apana? Naon ibuna? Siga nama ayah bangsat di luar. Oh, aya bangsat. Mana pacul? Cicing tenang. Ewek di pacul. Cicing tenang. Sia nu aing dipacul mah. Kumaha? Non jojol bangsat mantepan pemuda. Pemuda. Pangeran Banjarsari datang ngetrok Panto. Tapi mencurigakan. Di dia teh cari tanam nu bangsat teh sia duaan. Tapi geus tobat. Asup tenang ku aing dibelaan. Bentar. Bapak kunaon emosi? Lain emosi Pak, deket jeung si emat teh Pak. Abdi masuk hayang nginum CTM. Bener geus hayang cicing kitu teh sare urang mah. Ararateul. Mang bakso 2 siomay 3. Mane can pernah nyakelek mana disunut ku aing. Dan nu bieu mah sora tukang siomay di urang mah. Apaan ceritana ngetrokan Panto, sia teh Tarjo. Aduh, Punten. jadi yang seri kubujur Abdi rombongan tagoni Ciawi tali. Oh, Bade nyanggakeun. Geus bubar geus moal balik ge mah. Maneh teh ieu teh dek ditampilkeun kata di Banjar ulang tahun Banjar ke tahun hareup. nya itu Hari maneh? sebagai dami ya teh. Sok sabar, tenang, kurang dibelaan. Neng, sabar neng, tenang neng. Naon siapa? Aya bapak. Cicing. Pan disumputkeun heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampurasun. Lapes. Saha di lebat? Abdi di jero, sadirinya di luar. Nah, kenaon atuh di lebat? Nya sok atuh ya keur Keluar ngarariu. atuh keluar ayo. Ngarariu we tuh. Ayo neng, keluar neng. Kela. Yuk ngiring sareng abdi yuk urang kabarak yuk. Ari maneh?
saha di luar dibukakeun ku maneh pamajikanana. Bukakeun. Aya tamu. Bejaan bukakeun panto pon. Nya nu biasa we atuh anu ketrok panto mah nya sia teh buka calana atuh. Nya buka panto. Oh, keur pau. Samuras. Teu kitu, teu kitu, teu kitu, teu kitu. Aku mah ini salah aja di mata kamu mah. Aku mah salah aja di mata kamu. Kamu lahir juga salah. Iya ya mana ya? Nyungsang. Malarat. Ya. Malarat. Oke. Nah, Soalnya nu malarat. beunghar, kan nu beunghar sih ieu. Oh, Ari, urang berarti Engke beungharna teh ku ieu, Oh. sabab dijodohkeun. Sok. Ampurasun. Nah, gitu. Nah, terus eta nu kadua, maneh mah malampir, sok bro. Malampir gitu. mampir. Nah. Gitu. Atuh, nah panto muter sia. Aing kebeulit euy. Hiji geus asup asup, geus langsung asup lieur. Ah, tujuan maneh Hang? Hah? Tujuan maneh? Pak, saya ini Pak. Ya, Jang. Ini saya mau apa ya Pak? Sini Pak. Ya, saya baru tahu. Ya, saya mau tanya Pak. Tanya siapa? Saya mau apa? Sok. Ujang mau apa ke sini? Sugan eta. Ujang mau apa? Saya mau itu Pak. Lain ieu lamun ngabunuh pelawak dosa teh. Sia teh mau apa? Sia teh tujuan ngalamar ka ditu. Saya mau. Ini pemuda tidak berwibawa ya. Ya. Pak. Bahasa Sunda tuh, Pak. Sunda. Punten Pak. Oh, Abdi bade Mang Ajang. iya Pak, bade nanti. Sok tong era-era pok pek nyarita. Sok hareupeun bapak mah top ngomong. Jadi balaka gitu tah. Bere atuh waktu jangan ngomong. Nah, sok. Pak. Bu. Ya. Bade tuh Pak, bade kemarin. Pak. Mitoha mah segede kitu. Ini segede ka tempat. Ari Ujang sagede kumaha? Jangan nanyakeun ka Ujang. Astagfirullah. Pak, eta Apa? abdi bade nyangakeun terong, Pak. Ngalamar. Ngalamat. Kapan Dompongan aing mah deui kana ku aing. terong mah teu neurak sia tadi ge. Eta Pak, abdi ge bade eta Pak bade ngalamar. Neng palide blockingna neng. Pak, nya. Tah. Bade. Buat ngeblokin heula. Bade Bade ngalamar cacing jelas bade ngalamar ibu atau napi eneng. Top lah ibu mah dilapurkeun. keola mah nya nu kitu. Abdi teh pan ieu teh pan ngora keneh nya. Pasti kanu ngora tuh. Pak. Ari pagawean Ujang kanu naon? Aduh tuh apa lo? Umur Ujang sabaraha? Kudu jelas alamatna. Pek. Abdi teh sebenarnya mah ka dieu teh sebagai pengalalana, Pak. Hah? Non? Ngadenge pemuda eta rek ngalamar. Aki kasurupan. Aing teu ngeunah. Ditanya ku pamajikanana, saha ieu? Hehehe, Aki, kasurupan nu serius. Ah, Hehe, kasurupan ulah kadinya sia. kasempetan sia mah. Kasempetan. Eta beungeut kot kaciga cokot. Aku sieun ku bapak. Balik. Manya lu kasurupan sieun ku aing. Pamajikan si Aki rewas ningali salakina kasurupan. Serangan jantung. Pae mana? Atuh maut. Pae. Ngagoler sia. Emang caritana gitu, Pae. Ngagoler. Gitu. Set. Calon minantu. Si Aki kasurupan calon minantu dicekek. Cekek. Nah, halus. Akhirnya pemuda paeh mana? Heula. Paeh, enggak cicing saya modar. Mau cicing. Paeh, cicing, aing dalangna dia cicing, kawasa. Paeh. Atuh jadi pae kabeh ieu. Heeh, cicing aja geus paeh teh. Paot. Set. Akina tiba-tiba nyokot terong. Kedap lele. Ya. Nu maot mah kedah diguyur. Oh iya mangga. Dimakam Nabi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantak ulah ngomong wae. Urang dalangna cing nurut ka dalang atuh. Nurut. Kan sok di ieu teh le nyekar.
Eta mah engke pamitos dikurebkeun. Memena kita ada di mandian. Oh, di Bandian. Seetik we urang mah tah ieu tah. Tah eta. Ah, nu kasurupan kaluwihan kasurupanana, kaluwihan kasurupanana. Napasna beak. Menang tuh orang jadi juri. Henteu, geus maot. Ai maneh rek ka mana kadinya atuh? Di dieu we, ngumpul. Paeh. Teu di dinya atuh hei. Tuh, jadi we ka Banjur. Di belah ditu. Tuh aing muncrat deui. Belah ditu, maraot. Akhirna caritana tiluanana maot. Kan eta teh aqua air pegunungan kan. Oh nya. Tapi cenah lain, Pak. Hah? Cenah anger ngagali lain ti gunung. Ya tapi kan ngegalina di gunung. Loh eta teh. Heeh. Aduh meni rame ieu nya. Cing orang nyobian air pegunungan. Ah, sejuk. Akhirnya wanita itu pun sendirian. Datanglah Pangeran Banjarsari yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Aja. Cek aing ye. Ngeunah sorangan. Musik, langsung musik kita teh. Musik. Musik. Aku akan pergi ke luar negeri. Kutitipkan terong ini untukmu. Kalau kamu ingat aku, Leo belah ini. Pasak jadi sayur. Jadi vampir. Berat